setiap keindahan yang tanpa oleh mata hanya istri soleha perhiasan dunia. Natas di mana-mana Nur? Urang aja karo kadiang. Aya pangabutuh saeutik euy. Boga duit 100 nih jeung heula aing. Iya kan nginjeman duit tak kumaha unggal poe nginjeman duit aing ge sarua lain dealer. Aing ge sarua teu usaha kayak ada yang duit mana nginjeman ka aing. Ah, aing mah sugan teh bogang mah, udah usaha wae ai. Satu aing nginjem di tarweang lah. Aing rek ngamen dengan duit lah di lampu merah mau di mana? Nginjem heula sakedeung heuh. Heuji. Heeh nya. Ah kitu usaha mendingan ke doa ulah era sing ngamen ge. Penting mah halal kayak asal ulah nyolong nyopet tah ngabadog ka bangsat. Ngamen mah halal. Asal ulah maksa kan. Ah, euy, eka mana? Urang eka mamang urang eka mang dayat. Aing teh butuh duit rek ngagadekeun gitar ieu ya. Bisi ente butuh atuh gue ku sorangan oge bae. Murah ieu aing mah bae 200 oge ya. Gade we tuh ku sorangan. Wah. Ieu aing teh butuh gitar da. Ieu mah bisa 200. 200 mah geus we meuli anyar. Hah? 100 erek heug tah. Kuing beuli we 100 lah kuing. Kita ge mun erek. Nah, atuh ulah 100 pisan, Pi. Pego lah. Bae ya pego. Lepas ku aingnya pego bae ya. Eueuh ge duit panas tah 100 eta gantianan isuk pada wing isuk rek meuli we ek nanti menang we wing mah. Mun erek heug 100 mah wing mah lah. Eta mah hitung-hitung ieu we jang tambah kesel di imah gonjreng-gonjreng. Kumaha nya? Terus bae lah, bae duitna ari. Oh, bae. Heeh, bae lah sok we aing mah. Yo, bae mah. Nuhunnya. Ya, kita nanti mau dibawa. Oh, sami-sami. Mayem nang gitar euy. Moal beti tebus ieu ku si Ang Nur mah. Mayem. Ieu aing merusak. Ayo aing boga gitar anyar yo. Si Ang Nur kebutuhan duit dijual ka we 100. Mun teh murah. Ngomongna mah gade ngambung cing teh gadekeun mah mah. Jual ngeuk erek dijual 100. Tuh, alusnya. Aduh, si Mas Nur goblok. Nah, si kunyuk dia karek nginjem duit tadi. Aduh, si kunyuk tuh dibere duit nang kita aing dijual. Mas Nur, wah aing sia teh kunyuk lamun panggil ku aing. Aya sisa euy. Mulai lanjut aing mah kitu. Kang. Bapak mana ka mana sa? Aya mang di jero keur sare naik naon gitu. Lahan teu sa. Mamang mah hayang panggih wae padang srila teu panggih jeung lancet. Ayo maneh sagar sa. Cager mang. Kumaha tuh itu? Budakeun Bapak. Lah ulah teuing sa karunya. Cicing ngaganggu keur sare keun we ulah teuing. Oh, kumaha kitu mang? Nah, insya euy. Yeh, maneh boga duit 100 aja. Mamang jeung heula. Moal lila ieu lah paling samingguan meureun. Oh, aya mang. 100 mah ngan duitna di Bapak urang. Kela atunya wang udangkeun heula Bapak urangna. Ih, ulah teuing sa. Geus sajeun teuing lah. Isukan we ka dieu nya. Manong we balik teh. Ulah teuing karunya. Rasa bae nya. Oh, atuh mang. Aing mah cilaka tuh udah dihudangkeun lacek aing mah. Gitar napan ku aing dijual. Apes aing mah ieu mah. Wah, lacek aing gitu euy. Or ditagih hutang aing ladang main geus beak aing pake ngadepo. Nah, dari Bapak. Ya uwa. Bapak buka hutang ka uwa. Jadi tagih. Tuh, kumaha aing kaluarna ieu motor hareupeun warung euy. Coba ya lanceuk aya uwa gede. Kumaha nya? Duh, aing bre karena resel kieu euy, ayeuna rek ka Ciamis urang teh ya. Aya babaturan geuring di rumah sakit euy, tapi itu ban mobil siga kempes euy. Dendek sabeulanya. Hah? Kakak nama siapa sih? Teu ang ieu ya. Aya dia kan teh. Kempes ban. Penyelidikan ban kempes.
Duit kumaha kamari? Aing butuh. Duh ya ang duit teh euy. Menang-menang nang ladang main. Beak aing pake depo. Ayahna mau kabayar. Aduh, sia mah aing digagago. Rencana kamari isuk tas main. Nah ayeuna geus cek aing montong depot teuing ka sia. Ih, pantanin nang susuganan ang. Aing peuting geus naik 2 juta ang. Ah, beak deui aing. Emosi manten aingna dibelian beak karaoke. Wow, sia mah beleguk atuh. Aing geus sore meunang 500. Ditarik aing 500 oge. Di. Nah, gesok depo. Aing ngedepo ge meunang sia mah. Lain sia eleh. Atuh ari menang mah. Aing modalan 100 pinjam heula. Hih, kan sia gitu. Kamari geus can bayar.